Ya Rasulullah salamun alik. Urang teh dididik iman ku lingkungan, cek ngomong kuarina padahal nang Allah. Menang Allah urang teh jaloba nu cicing di tengah-tengah itu lingkungan Islam, tapi tetep bae teh Islam. Ieu mah hakikat nang Gusti Allah. Urang dibere babari jol-jol iman ka Allah, jol-jol iman ka Kangjeng Rasulullah. Haju memang bener-bener kos kitu secara syariat mah urang dididik ku lingkungan. Lingkungan urang teh kolot sarolat urang milu, kolot taraweh urang milu, kolot henteu urang henteu. Geus kitu bae lingkungan mah ngadidikna. Kolot baheula tilok nonton TV urang henteu, kolot nonton TV urang jualan TV. Atuh kitu bae teh terus tak urang mah dibere babari ku Gusti Allah. Kabelah dieuna teh komo nu geus 40 50 mah haji bae pan pemikiranna lain deui. Duh asana geus deukeut ka hareup cek cenah ieu. Ke aing masih kos kieu kana bae. Ka imah kiai mulai tah. Nang saha ngagerakeun ka imah kiai? Nang Allah. Waalaikumsalam kos nuwuh teh padahal kakarat. Gimana ya? Sok tiba nabi Muhammad saja. Kapangi mah seringan ka dia kakarak. Alhamdulillah. Waduh bunga jasa cenah kiai ka dia. Alhamdulillah gua bisa kapangi. Aya naon teh? Nek nginjem duit. Sial. Karena kapangi Kang Jawara mah oplokos gitu jasa. Kapangi sudah teh rek naon gitu. Tapi henteu eta mah saware. Ya nandu sekolah nek ngadegetan kiai bae lantaran ieu hirup ti ngora masyaallah kula naon tuh keur ngora tukang mainnya lain main deui kula mah bandar menang nu mantak tobat ge eleh menang bae memalokat tobat bari kiai beak lah tinggal imah doang ge eta ge dijual ngan pemajikan bae teu meunang. Di mana tuh judina? Loba tuh di kiai ku ari mah tuh. Cenah geus diberantas ku pamarentah. Tai ucing. Nyana nu ngomong tai ucing nyana. Kula mah nyampaikeun doang. Besi pajar di Indonesia bener-bener geus eueuh judi tai ucing. Cak nyana. Emang saha cenah kieu nu bebejang? Udah bejakeun tah mah tuh rahasia perusahaan. Kuari ngaji jelema bari seuri bebereunnya. Kula mani ngomong ke emang kuari eta aya keneh judi pancena geus diberantas ku pamarentah. Geus teu ngajawab. Kos kitu. Lain pancena diberantas ku polisi pan di berita-berita maju ngomong cenah udah enggak ada perjudian. Can anggeus kula ngomong. Berarti teu jasa. Lain ieu beusi mamang doang. Yeuh, jeung kula polisina ge main. Siap bisa men polisi kita kade atuh daek jasa kan pitah kieu cenah tuh meunang teh kos kitu. Jadi kanyawan di polisi lain kanyawan dianter. Masya Allah, iyalah bumi pertiwi urang. Seperti kieu. Nangis bumi pertiwi urang. Ibu pertiwi urang teh ceurik. Lantaran ieu teh ngabelaan Bung Karno baheula jeung rekan ti memehna para kiai nu diseret, nu dikadigulkeun kiai-kiai teh. Beuh ambalaya anu digantung nu dipicen teu puguh kuburanna memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah merdeka. Masya Allah ceurik jana para syuhada teh emang maot henteu leulekeun ku ari kalurah begitu ya cek nyana teh nagara aing ku sia dipake lalaga deulekeun awas ya nyana deulekeun nu gaib-gaib je deulekeun kana ka DPR tadi teh anu nyuratan sasana eureun jadi DPR lah nyurat aduh Masya Allah tuh nya tah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah ka musyrikin teh lurut musyrikin teh mualah ngamusuhan terjadilah sampai peperangan. Masya Allah eta teh ku bencina ka Kangjeng Nabi turun temurun ku ari jaanakan nyana teh apaan
terus si Abu Jahal musuhnya terus ke handap anak-anak. Nah kuari Obama anak eta gandeng-gandeng ada orang nabe bejan batur kabeh bae Yahudi kabeh bae teh kafir-kafir dendamnya ka Kangjeng Nabi ngerasa diacak-acak ngana teh terus urang lamun maca sejarah deh Islam maju ku Kangjeng Nabi terus ku sahabat terus ku tabiin serangan deui ti Nasrani dat Isa mundur Islam di zaman tabiin teh geus mundur atba tabiin teh geus rada mundur terus diserang dah tahun 500 ketika Raden Patah diurang wali sangat dunia eta teh luar biasa Islam luhur deui sadunia teteh politik Islam, ekonomi Islam, budaya Islam. Tah, teu kebal teh serang deui ku Kristen. Tah kan ti harita kebal aya deui penyerangan sakedeung hampir menang Islam teh. Teh, mau diceritakeun ku kula tahun-tahunna ejing sanu berjuangna. Geus we datang ka kuari, mondoyo terus. Datang ka kuari. Nu mantak eta Timur Tengah diboman bae ge kunaon eta lah kadeleuna bangun dek nyerang bae lain minyak teuing teh dideuleuh eta ketika konstinatal ditaikeun deui ka luhur teh tah tidinya oh berarti cak Saddam Hussein berarti ieu siap perang agama lantaran tokohnya geus dikaluhurkeun deui tuh tidinya terus datang ke kuari dek cicing bae itu Islam teh apakah ndek maruda tinggal ditanyakan mereka masing-masing nah unggal negara nah tinggal di Indonesia ye ulah nyarita ke negara batur geus puguh negara batur mah geus diserang geus diperangan geus diserang eta teh moal pati-pati diperangan lamun bener-bener weuh inohongna didinya yang lamun encan kanyerian atuh moal Indonesia lantaran encan aya nu nganyerikeun ka Amerika sumuhun mohon otak encan batak dek ditanyakeun bae maka kolot-kolot masih kena bencana asak teh ndek siap deui apa henteu atuh pantes jangan mah siap sanajan teu perang ge teh terepae atau pan mundur perang urang ngora nya nama nyiapkeun doang buadar-buah teh kabur dikubur ngan ku siap nage kan geus hebat ngaranna daripada melempem nah ieu kuari keur kalut jasa sebenarnya urang teh teu meunang nyadap informasi Timur Tengah teu meunang nyadap urang teh ka Irak ka Iran ieu teh geus di naon kitu ngaranna geus ditutup lantaran nu boga sumber informasi geus Amerika jeung Yahudi tapi tetep bae informasi aya bae nu jeli mah jeung nu nyaho geus nyaho bae padahal teu meunang urang teh kudu geus bae di Eropa jeung di Amerika bae informasi mah tetep teu bisa kitu mun kukula dicaritakeun nu leuwih jerona bakal kaget ngan ku sebab basi kaget henteu guys eta baheula kaum musyrikin sakitu ayana tah nu kamari dicaritakeun nah kuari mah mukminin dakwah Kangjeng Nabi teh alhamdulillah diterima ku orang Arab sebagian diterima ya alhamdulillah iman ke Allah sebagai pangeran iman ke Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah iman alhamdulillah ngan saiman-imana salat kadang-kadang maghrib doang Isa majeng subuh geus henteu eta baheula eta baheula aya nu lohor we asar jeung magrib henteu mabok terus iman mun ditanya iman teh bahwa pangeran teh Allah iman teh bahwa Muhammad teh utusan Kangjeng Nabi iman mad kami iman kaluar ti Kangjeng Nabi mabok cak Kangjeng Nabi jadi karar ieu dakwah deui Kangjeng Nabi dulur iman teh ka pangeran bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur Allah teh iman teh percaya teh bahwa kula ieu adalah rasul Allah iman keluar ti Kangjeng Nabi main simplong
nyawa ngarantinya rupa cimplong teh kos kumaha eta sebenarnya tuh ya gus macem-macem permainan perjudian kemudian itu aya nama kitu mabok dan lain sebagainya padahal mah iman tak ieu Kangjeng Nabi teh ku kos kitu teh ditegor cak Gusti Allah man ulah diantepkeun eta nu kos kana ditu ulah diantepkeun turun malaikat Jibril ieu mawa ayat ieu wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun Muhammad lantaran anjeun ditugaskeun teh basyira wa nadhira anjeun ditugaskeun ku kaula sebagai utusan kaula teh ngabubunga sorga ka dituna nyingsieunan neraka tah supaya la'allahum yattaqun abe salarieun ka Gusti Allah ka aing cek Gusti Allah tah eta jelema nu geus aya imanan mah nyana ngan maksiat bae sok dakwahan dengan cara anzir singsieunan jadi aya cara-carana metode dakwah teh singsieunan ku ari mah jang ngobrolna jeung para mukminin sok kumaha nyingsieunan bihi ku Al-Qur'an sok saha alladzina yakhafuna mukminin anu sararieun ayusyaru dikumpulkeun ila rabbihim engke ka pangeran lantaran aya iman geus sieun teh dikumpulkeun ka Gusti Allah sebab nyana aya imanan Yahudi mah teh sieun Nasrani ge teh sieun nu Nasrani kuari mah kecuali Nasrani nu baheula henteu sieun tapi aya kene nu sieun aya iman teh lamun nyana macaan Injil anu asli aya ngarenjed iman tetep sieun nyana teh bakal disanghareupeun ka Gusti Allah tah jelema nu iman ka Allah jelema nu iman ka Kangjeng Rasulullah ngan nyana maksiat eta teh nyana boga kasieun engke aing bakal dikumpulkeun di sidang di hareupeun Allah tak aya kasieun mah nyana lantaran nyana ge boga tekad engke di akhirat teh ketika di sidang eueuh nu bakal nulungan eueuh anu bakal ngaropea eueuh nu bakal ngurus kecuali nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasimpulanna nama iman ka Allah, iman ka mahsyar, iman bakal disidang jeung nyana iman eueuh nu bakal nulungan kecuali Allah ngan nyana tetep maksiat tiga disingsieunan bae eta nu kos kitu mah carana. Kangjeng Nabi dakwah wahai dulur-dulur nusa iman nusa agama urang hirup moal kebel cek Kangjeng Nabi contoh bapak-bapak urang nu geus tari heula urang ge bakal nyusul contoh nu ngarora ge lain nu kolot bae japararaeh urang ge bakal nyusul tingkah paeh macam-macam cek Kangjeng Nabi aya nu muriang heula aya nu teu muriang heula aya anu keur di kasur aya nu keur di jalan aya nu ragag aya nu ti kalebuh macem-macem eta teh geus kasaksian ku urang eta teh sing dijadikeun itibar urang ge bakal paeh berarti tinggal nunggu ajal doang sehingga lamun urang geus paeh engke teh bakal digiringkeun ka mahsyar jaga ketika geus kiamat engke bakal disanghareupeun kana pertimbangan bakal dihisab urang teh. Nah dulur sadaya sing hade lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk sanggeus buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha bude nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe atuh kuari ge sabenerna colok amban atuh bau sarua eta encan siksa geus bau kobong ke mah sia seuri tah ieu sing hade cek Kangjeng Nabi bakal gede bakal buruk bakal bau anu luar biasa di samping eta engke bakal kaluar nanah bakal kaluar getih ti dinya teh eta ieu siksa nyerina luar biasa getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema tukang zina
cek Kanjeng Nabi kos kitu sing ade dulur-dulur kabehan tah eta teh zina kos kitu lalakina nu titah ngenyotan di samping boboga anak bakalna sabelahna tah sabelah siki kanjutna bakal digedekeun sagede gunung Uhud jadi dua gunung Uhudnya nangkon da meureunnya kos kitu sing hade cek Kanjeng Nabi na ieu lah jelema nu zina teh jelema lamun nu mabok nah engke di akhiratna dibere ganggarateun sanyesa ganggarateun dahaga anu luar biasa dahaga anu pohara jasa dahagana pohara geus teu tahan jasa nyana menta cai gegeroan dahaga malaikat bakal mawa ka dinya teh dibawakeun naon dieu dibawakeun ti bobogaan awewe nu zinah teh tadi dititah diinum kunyana dahaga begitu dulu cai waduh haus jasa begitu diinum masya Allah peher nyawa peher nyawa naon pokoknya kos gitulah bakal njagetihnya nanah campur diinum salah teu diinum salah Kanjeng Nabi nyaritakeun hiji-hijina tentang siksaan-siksaan nu kuari dilaksanakeun riba jelema nu ngadahar riba engke bakalna beutungna teh gede dayut beutungna asal engke anu beutungna dayut bae ke di akhirat toel kurang je ini apa kuari jana senang-senang meuli Avanza senang-senangnya nate kuari meuli mobil deui meuli Fortuner engke mah beutungna gede jasa kaharep kobeh nu ngadahar riba teh encan di kana neraka ke dia mah kakarak digiring doang beuteung geus dayut da luar biasa ditarumpakan ku jelema beuteung mawa awak geus sakitu beurata ditarumpakan deui ku jelema di laluhurna ditakolan masya Allah na ieu riba sing ade ku Kanjeng Nabi dinasehatan seperti itu andir Muhammad khawif sing sieunnan melalui Al-Qur'anul Karim wahyu anu dibikeun ka anjeun jelema-jelema anu sarieun ke digiringkeun ka Gusti Allah embungeun nyana boga kayakinan di akhirat teh nu bakal bisa nulungan nu bakal bisa nyapaatan kecuali Allah tah eta sing sieunnan geus aya teh bibit iman nama tinggal ku anjeun di sing sieunnan masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nying sieunnan dulur sing hade besi liwat ka citra nya sing hade kunaon kiai besi beakeun ku batur ti heula sing sieuna teh si hade kumaha nu zina kumaha nu mabok kumaha nu judi kumaha nu korupsi tugas kiai make lisan nyaritakeun adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteu nurut jeung teu lain urusan kiai urusan dirina kumaha Allah mere hidayah sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kanjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin nu doraka sahabat sumpi ka Kanjeng Nabi Waalaikumsalam naon kieu Rasul abdi teh mukmin iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasul ka Tuhan sebagai Rasul alhamdulillah naon deui abdi teh iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok judi zina tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi cek Kanjeng masalah ih pan hampang cek yang gampang ieu batur mau keras ieu jadi datang ke pusatnya mah gampang orangana sakali deui jadi bebeja besi kurang afdol kurang pengertian kurang arti Kanjeng ya Muhammad Rasulullah aya naon abdi iman ka Allah sebagai pangeran abdi iman ka Tuhan sebagai Rasul aju ngan abdi mah iman teh hayang dibebaskeun bebas tina karesep-karesep abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman naon karesep anjeun hiji mabok dua zina
tilu nomor katilu judi eta karesep abdi ka hobi abdi mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus mun eta teu dibebaskeun duka oh masalah cek jih jangeunangeun cek kiana jih pan kadenge dinulu sejen mah waduh cek kiana teas teh nya kitu mah mending ka pusat cek kiana tatanya ngeunaheun horengana istama jaya utama dek balik ya naik balik tuan abdi bade naros sekali deh terus naik balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endeup iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok dua zina tilu judi oh masalah anjeun haju amanat naon tuh tuan ka abdi masalah kitu mah la takzib ulah bohong we sakitunya geus bae eta ulah ngabohong dong mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus ya sekian aja hampang ngolengana geus pamit di jalan jana geus mantep jasa ieu rasul kakarake dakwah teh ngeunaheun dakwah urang iman ka Allah mabok terus iman ka nyana zina terus jangan ngeunaheun cek jana geus aing kono jadi dai aing senangnya nak senang datang ka ieu mah ngan amanat kangjeng ulah mabok ulah non ulah bohong eta mah hiji wiridan anjeun ulah bohong bae da sapira bohong gampang geus mulai datang ka ieu mah pir bintang tambah Johnny Walker tambah deui Balbejaan gue yang siap beres begitu dek minumnya nak cak Kangjeng Nabi ulah bohong mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu lamun bebeja mabok aing berarti lain lamun bebeja mabok aing isin lamun bebeja aing henteu bohong den deui punya di dalam deui punya minum aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing bohong ka Allah masih beres ya cokot deui punya bebas dek kumaha ge asa ulah bohong itu aing mun nginum bohong berarti Islam aing bohong ye nah kitu kene dek zina kitu kene dek judi terjadi Masya Allah caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba hiji be ulah bohong beres kabeh nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi langsung meluk Kangjeng Nabi senyum geus sababaraha poena teh Tuan ku hebat-hebat teuing dakwah Tuan kunaon pan abdi baheula minta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh isin jat Tuan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong andai kata atuh abdi mabok bebeja ka Tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong dah abdi mah haju henteu ku ari mabok haju zina kayak kitu keneh aju naon deui judi ge geus henteu bae waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente langsung cerik nyana di dinya cak nyana teh horeng dakwah mah teh kudu loba-loba beuh teu mun sapeuting 4 panggung hiji bae datang teuing ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh ieu mata Kangjeng Nabi Masya Allah karim luar biasa satu kata Masya Allah aya deui panjalman datang ka Kangjeng Nabi abdi iman ka Tuhan terus ka pangeran iman coba minta kekuatan batin abdi naon hiji bae latagdob ulah marah sakitu dah eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener aduh nanti marah ya segala rupa gitu cekcok jeung pamajikan gara-gara marah
eta ge sahabat bareng datang ka imah ribut jeung pamajikanna pancak Nabi latagdob nya kieu tahan ku aing ditahan cek Nabi ge latagdob ulah marah moal aing pamajikanna geus ngeuleun atuh enggak jawab moal latagdob cek Nabi ge aman begitu nganasehatan ke anakna marah kan nyana teu marah latagdob cek Nabi ge dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob jeung tatangga kitu keneh segala rupa kitu keneh jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk tuh hiji latagdob be ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana atuh urang mah kiai boro-boro neuk dituturkeun jak kiaina ge tulak cangkeng coba sia kai teu nyaho si aing kiai yeuh nya ka kiai kos kitu heran aing mah ye tolol sia ka kiai kos atuh mah dituturkeun masih ada bisa kiai teh galak tuh masya Allah kanjengna sakecap latak dong seetik kanjengna sakata tapi masya Allah gitulah kanjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat hiji bae ulah bohong cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari asupkeun ka kolbu kelakeun di jero hate tanemkeun di jero hate bungkus supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh nih mah kan urang ieu ngabohong ka Allah ngabohong ka Rasul ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tah mah jadi lalap tah mah tapi aya ngabohong anu wajib ngabohong nu wajib tetep kabagi 5 aya nu wajib aya anu haram aya nu sunnah aya nu makruh aya nu mubah kitu bae pikih mah terus kitu bae pikih mah ngabohong teh aya anu haram lamun urang endek nyokot harta make bohong harta batur ngarampas make sumpah make kitu bohong haram model pengacara saksi-saksi bohong haram aya nu wajib ngabohongna aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya salamatkeun abdi emang kudu tuh dek dibuluh hayang asup ka lamari kunci teu kebal aya jelema aya kijaid ka dieu emang kudu nah buang ka wareh paehan ku aing je eueuh ngabohongan urang wajib tah ngabohongna salametkeun daripada dibunuh mani ngabohong wajib tah ngabohong salametkeun bener sia bener bila perlu pakai sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah gitu bae di jero hate motorna janten mah aya jadi bae nu pinter atuh bisa bae tah eta wajib tah ngabohongna tak kos kitu aya deui nu wajib urang boga pamajikan 2 teruskeun tah ulah ieu di dia 2 peuting nah nu kolot teu meunang cang nu kolot gua laki li padahal naon diintil bae kuno kolot ngabohong mantak naon sabaraye nya enan gitu ngariung ieu ngariung ka mana teu kebal krining urang geus janjian jeung babaturan coba angkat tah saatan nu telepon babaturanna oh ibu aya bapana ya aya emang aya naon iya ngariung iya ngisi tarangguan iya oh iya padahal mah ente ngariung teh naon ya tuh kolingan babari teh kos kitu mah heuh cak nu osok teh atuh kieu mah karak nyaho teh tah tuh kali mah mesti baheula cenah ieu mah nyaritakeun ente bae heulanan oh kak ja bener ieu horeng ngariung ditung emang ngariung di mana pengkolan di dinya geus atuh laut tebal kebun mual paling ge ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan kakak mah jam 12 lah. Atuh sedang teh jam 10 ka jam 12. Wah tuh leklok teh sakitu ge. Bohong eta wajib eta kos kitu ka bohongna. Beres datang jam 12 kadinya. Waalaikumsalam. Di jahe ka eta naon berkat nyeun ngora biasa. Barang nyanan heuleu. Kak ngariung di mana ya? Pengkolan. Ngariung di mana?
Pengkolan kunaon sih? Eta tiung teh sorban. Ji, emang kunaon gitu. Eta tiung salah, bohong, ngajen buku make. Diuwal-uwalkeun berkat teh akan yeuh. Tiga salah kene we seuri we. Ulah marah, lah tagdom. Lamun marah beratai ulah teh mangkalakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikanana. Tia atuh salaki mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditanggung, haju ulah mah marah urang. Diwawal-walal ge tanggal calangap bae am. Aduh, pamajikan nu ngora di dina kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jiganan. Daripada anu ngorakeun manusia anggeus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah ulah doraka teuing. Je lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan pamajikanna rada salamet atuh nyanana ge salamet gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung ka rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudna mah. Ayo. Baik beres padahal mah eta kan nu ngora. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariung nangan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat teh ngariung geus curiga nu kolot teh curiga cek nu kolot bener teh teu sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola teangkeun gua ingah ka ditu bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiaina mah nyana datang ka dinya ka pengkola Assalamualaikum salam cek nu ngora teh nyaho tadi aya Pak Haji ka Kiai ka Haji ka dia teu aya ulah teh aya teh aya iya tuh jangan teu ulah mah teh tadi di dieu bae coba aing ka kamar terus deuleun di kamar kabeh eta hanjakal ada tinggalin kolor tinggalin Masya Allah cak nu kolot iya ye saksi nyata cokot suge beres guys pamit ngadaguan we geus kieu bae ngadaguan salaki geus luar klirik we datang Assalamualaikum salam ya berkat nanti tenan cek nu kolot teh cek kudu bikin berkat urusan besi aya anu naon-naon tah tadi terangan geus rada curiga pan kieu kasih mana tadi ngariung ya tah saksi tah berkat tah saksi tah ngariung ana tuh budak santri cek ka dia abah sia teh di mana ngariung di mana ngariungna di anu eta ning di mana teh berkat di ditu na ngariung memang ngariung ieu teh ka mana nu bener sia ulah sok kajual leutik ngajawab teh di mana teh di mana aja dek indit beta saya ulah ka indit yuk saya di dia geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek lagina geus atuh si santri di sidang si eta kiaina kitu ya da si mana heula tadi memeh ka ditu jatuh ka mamana sumpah ji atuh daek sumpah atuh kiaina pan pinter pinter tuh ngabohong ge masalah kan ieu demi Allah teh si mamana ya kolor sa ye, emang kita di mana cuman? Si ada pun, terus ngariung kayak gitu deh. Masya Allah Karim. Jadi ada nu kolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae. Serse mah teu sabaraha nu kolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak.
la'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah biiqla'ihim amahum fihi nyabut tina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah geus taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui azab-azab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae Mang Anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu Mang Anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh eta pampanzanan kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambal aya pamajikan kitu keneh eta contoh nu sok judi bae eta kan disingsinan jang di dunia itu si anu nu sok judi jog mabok bae kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teh judi ge aya teu bisa lempang mah teu bae ieu ngan ieu mah jang contoh tuh nu sok jinah bae tuh kadeuleu kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan-siksaan supaya ngarenyed bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di masar si ieu mah lulus urang ditahan si ieu lulus ieu ditahan si lulus urang ditahan haju manehanna lulus dibere surat SK titah masuk surga hajunya ngadadahan ka urang paje dadah nah kamana aing mah ka surga ye rombongan eta kendaraanna pan korban baheula keur di dunyana kan eta weh ceulian jore korbanna tah ada kendaraan tinggal tak di nya batur malah lulus ka surga masyaallah tinggal aing ye judi keneh korban encan tuh kan masyaallah engke kan korban urang ke bakal jadi kendaraan di akhirat ya Allah urang di dunia aja boga kendaraan teh aya nu hayang 2 aya nu hayang 3 aya nu 4 mata korban mah terus bae enggak tahun korban masalah jadi dunia aja boga sepeda enggeus motor enggeus mobil enggeus kareta boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneu ieu aya urang ya Allah dunia loba kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun urang paeh lah ngasekal diperebutkeun maning gunakeun mumpung keur hirup keneh gas bikan bawa ka kiai tah korbankeun geus ulah diinget-inget ulah sok ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teu naon sak kiai mun huluna ge teu naon mung ping-ping atuh kabeh bae jeung sia make jeung hayang-hayang sagala masyaallah da kekeke di hayang jasa hayangnya buntut beunang buntut ceker meunang aing ka bagian naonna atuh hulu ku sia hate ku sia ping-ping ku sia ceker ku sia buntut ku sia aing buluna geus ulah kitu tungtun mikeun ka kita korban kula geus beres tungtun ke belah ditu tah korban kula satahun 5 ge masalah korban mah tuh masalah nu bermasalah ge nu sugih teu korban eta bermasalah ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Kangjeng Nabi waktu keur jumeneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah resep diuk jeung nu pakir resep diuk jeung nurudin mantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin eta Kangjeng Kiai kuari mah teu daekeun lamun jeung camat mah wow batur geus teu meunang nyaho iya nu susah mana ngan ya guys ganggu bae sia Kiai Golkar mah kos gitu blon tah Kangjeng Nabi diuk wujud salik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul hiji ki Salman dua ki Bilal tilu ki Amar opat ki Khobab ikabeh jelema miskin
Salman Al-Farisi teh versi Iran cek sakaul orang Asbihan eta Salman teh ngadadengekeun aya Rasul diutus lantaran nyana geus bacaan Zabur geus bacaan Taurat begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh kadenge geus aya kuari Muhammad diutus geus aya geus bener Salman langsung beja ka keluargana izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu endek naon man kulama geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat di hareupeunana teu bisa ditahan menggebuna iman Salman Al-Farisi berangkat langsung ke Mekah berangkat Salman di Iran ke Mekah mau naik kapal teh gitu 2 jam deket langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangaran Salman aya naon ka di abdi rindu jasa katua ngadedengekeun geus diutus apa encan coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi terus langsung didinya sujud cekel ku Kangjeng Nabi langsung baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah abdi mah dek milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al-Farisi ketika perang Parit perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun Parit hina jasanya nama Rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran terbalik deui langsung cicing didinya saaya-aya dahar saaya-aya pake saaya-aya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus nyatakeun salah saeja sahabat anu geus jadi ahli sorga Salman Al-Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol kadua Bilal teh orang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepen secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus kadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah ceurik nyana encan macak 2 kalimat syahadat di hareupeun Kangjeng encan puas teh kabeneran dijual di pasar aya Sidina Abu Bakar ya saya abid saya abdi cek nu bogana urang mana ye urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli ya dibeli teh mahal nya hideungnya mahal Sidina Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cek nu bogana sorana bagus tanagana gede jeung nya nama lincah jasa mentak mahal berak sekian beli ku Sidina Abu Bakar di harita keneh waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud geura ka Muhammad ka ditu lumpat kana ka Kangjeng Nabi begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi Ki Hobab teh jalma geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi ditangkap ku Nasrani ku Yahudi sageus ditangkap dijual padahal mah lain abid lain naon kulantaran biadabna Yahudi teh dijadikeun abid dijual nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi tah datang deui cek sakaul Abu Bakar cek sakaul mah Sidina Umar dibeli diperdekakeun iman Kangjeng Nabi ya Allah tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Kang Ki Amar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleu ku tokoh-tokoh musyrik eta Muhammad ngobrolna jeung nu karar itu bae aing ngasana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu karitu bae pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin eta mah didinya tah unggal aing liwat jeung si eta bae atunya mondok jeung didinya mondok sama santri Kangjeng Nabi Masya Allah termasuk Abu Hurairah eta santri Kangjeng Nabi eta mah mantap kuari teh mun urang ka Madinah lamun urang ka Madinah tah
ieu makom Kangjeng bumi eta teh ieu makom kabelah dieuna ta ashabus sufah nu aya lu eta pondok tah ulah nu kamar kahi ayeuna ieu dideleung ke di Madinah belah dieu mimbar baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun eta raudhah anu tihangna parutih-parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah eta raudhah ngaranna ieu mimbar Kangjeng Nabi ieu bumi makom Kangjeng Nabi di dinya Sayyidina Abu Bakar di dinya Sayyidina Umar kabelah dia ka tukang nah di dinya adalah pasantren ngaranna ashabus sufah teh ashabus sufi jelema-jelema anu make bajuna teh rarudin make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut ashabus sufah tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi tah eta santrina Ki Ammar Ki Khobab Salman Farisi Abu Hurairah Ki Bilal yo tidak adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal wah sorana luar biasa adzanna tilak dilek-lik balam Allahu akbar Allahu akbar itu adzan balam asyhadu an la ilaha illallah aya sahabat adzan Allahu akbar dia tetap gua kan ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal ieu mun kadengeun ku Kangjeng Nabi azan ku ari aduh cakangnya kararieu kabeh ya azan ku ari mah dilombakeun azan geus masalah geus gari eta mah kemurnian baheula Ki Bilal teh kumaha bang geus Kangjeng Nabi pupus Ki Bilal nangis teu kuateun azan Ki Bilal asal azan sanggeus Kangjeng Nabi pupus Allahu akbar Allahu akbar asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal kene asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat lantaran urut berjuang kencang jeung ceri nu azan gantian ke asar azan de Allahu akbar terus saya kitu azan tah ke asal asyhadu ilaha illallah mah normal kene asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi akhirna Sayyidina Bilal teh teu kudu azan cek Sayyidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat da kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim laluluh jasa hatena nah tidinya mengasingkan diri Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sayyidina Abu Bakar abdi mah rek ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara abdi mah deuk pindah negara deuk ka mana tujuan abdi hayang ka Yaman cek Ki Bilal teh lamun teu ka Yaman ka Iran ka Asbihan lamun teu ka Iran ka Irak deuk naon maksudna abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat katitingalikeun bae Kangjeng Nabi leumpang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi bos kitu masyaallah eta Ki Bilal lamun kula teu indit di dieu asana kula moal bisa ibadah lantaran ieu Kangjeng Nabi kok kolebatan bae neuleuh di ditu neuleuh calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi ayeuna mah izinan bae abdi mah rek keluar ti negara ieu ceurik Sayyidina Abu Bakar ceurik luar biasa ingat ka ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga masyaallah cek Sayyidina Abu Bakar akhirna Ki Bilal keluar ti Mekah ti Madinah terus ka negeri Yaman tah kitulah cerita Ki Bilal teh nah eta nu sararusah Kangjeng Nabi di dinya ngalobrol jeung nu sararusah aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi mad coba ka desa kadeung aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat endek iman alhamdulillah cekan tapi kami ndek kumaha ngobrolna aya kitu atuh eta nu sararusah nu mareuskeun di dinya bae kehalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang ka dieu kami ngobrol ngeunaheun atuh nya babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sakali ku Kangjeng Nabi henteu dihiraukan
kayak dipikir cek Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami dekat anjeun aya asana kahalangan ku jelema fakir miskin mantak usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sidna Ali coba kade coba ya pendapat lagi kumaha pendapat naon coba tadengekeun aya naon cek Sidna Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit aya ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nama iman ngan kahalangan ku fakir-fakir miskin nu aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa tak ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah kumaha Ali coba pendapat anjeun bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami tidak senang dengan orang-orang fakir orang miskin harus diusir kami kakarak datang ke dia tulis perjanjian eta mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad kami siap mungkin ka dia terus-terusan ka dituna bisa iman boleh oge sih cek sina boleh Kangjeng Nabi lurah lirik Kangjeng Nabi teh harapan Kangjeng Nabi kan supaya iman penggede Madinah musyrikin teh bawa iman bawa Islam harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate endek kakarak aya hate kos kitu doang malaikat Jibril turun mawa ayat ieu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum hey Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran bil ghadati wal asyi isuk jeung sore nya nama selalu iman ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah eueuh deui nu diharapkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah eueuh deui nu diharapkeun kecuali zat Allah la syai'an min agradi dunya eueuh secuil pun tujuan dunia nya nama iman teh bolos imana ibadah ka Gusti Allah bolos ulah diusir Muhammad deuk naonan usir nu eta lu itu bacaan karuhan sarekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ieu can bertindak kakarak di jero hate buah nya ieu mah bagus harapan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun deuk disingkirkeun jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan mantak kuari teh jadi ukuran eta teh urang teh lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat nu masantren tilok aya anak bupati tama urusanna dunia nu masantren mah tukang hui tukang dangdeur tukang toge tukang sasawi nu ngadorongna ge teu katanya pegat deui sendal aduh pegat sendal tega tanjak dipaksakeun mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendalna yalah sia pegat teu dipiceun ya eueuh deui jang meuling ke bedek di kaputan sendal didinya tak bae jasa kapeung waktu mah kunyana pake rem hareup teh apan sendal jepit ditorong kunyana kakarak gedeg datang ka luhur ces kempes ngaguling tinggal kieu aduh nasib tanya ku urang mah keur naon istirahat cek cenah istirahat kunaon tuh mimiti sendal korban ayo kadua kempes katilu atuh ngaguling acak-acakan bang malah ka dibenerkeun leuleuh ngarokok heula boro-boro boga je samsu daun kaung korek rokok nyangan korek di lamotan be coba deh aya we lurah liwat titit saya tak jalurah teman nanya ge henteu sial teman lurah goblok jasa teh lurah kadanan ku nanya kudaon mang kempes oh bantuan ku lurah atau ya meuli ban ya jeung meuli anu kadanan ku kitu teu rokok-rokok ieu mah teh rokok ijeun we nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye mang
Mamang orang mana? Sepatang. Ini kamar jual ini jadi tape maksudnya mah iya nyawa diduitin. Keur ngabelaan anak pemajikan. Emang anak di mana? Mondok tuh. Di mana mondok mah? Cisoka. Eta anak nu mondok menu kitu tah pikiayeun. Da kumaha majuna agama ja anak nu kitu. Eta nu mondok anak nu kitu, anak tukang toge, anak bangsa aya pejabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non nih, mau nyantrenin anak nih. Yai. Cuman edeot. Sial jasa. Idiot di pondok tidak ngamajukeun agama tanya nyilibkeun. Waduh, enggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai, di sini sama anak-anak aja. Itu ditarima kurang kumaha. Ditarima kurang kumaha. Aya baru anak pejabat teh nu keur idiot teh di dieu. Pasrahkeun ka lurah hakan ku siarah tah. Aya deui lain setengah pejabat ya. Waalaikumsalam. Non ye masantrenkeun. 3 kalau boga anak nu hiji geus jadi insinyur, nu hiji geus jadi profesor, nu ieu mah dipasantrenkeun bae. Emang kurang teu disakolakeun gitu. Belet. Otaknya teh nyaho naon, ngitung datang ka 10 ge pohon deui, geus pondokeun bae. Maju moal ieu agama. Aya anak pejabat idiot. Aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir, teu sanggupeun berpikir. Aya nu masanten mulus, anak tukang toge teu kabiayaan. Aya tukang dangder, sendal ge pegat hese meuli. Ya agama urang ieu nu kurang dicintai. Nah, mana anak camat nu mondok? Eueuh, anak bupati. Eueuh, neangan coba se-Indonesia anak gubernur mondok, malaya marabok. Tah, eta kan kos karari itu berarti mayoritas nu masantren teh ya, nu miskin, kiaina wauh jeung bupati, sosohoreun. Belon teh mah kiai kos gitu. Wauh mah wauh bae, ngan haju ulah kamalinaan, tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin. Ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit. Jangan boga duit bakal puncak atuh pa minggu kuari atuh. Tur huha hehe. Atuh pa dieu mah atuh sampah kabeh. Pan ente ngaji, teu boga duit cenah kiai lah ngaji bae. Mun boga duit puncak. Blon teh coba eta. Kajen ngan aya dage di dieu. Ieu mah bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae. Ngaji cenah kiai kula. Osok ngaji ngan di ditu jauh. Kadang-kadang ka desa salaman, ieu ngaji ye. Kiai mah teh ngaji kiai, lamun keur teu ulin ka Bali ngaji. Tembak sia kuai. Tah eta kos karer itu. Jadi agama beuki ciut teh atuh munasabah. Geus kajeun tah mah. Lain kiai, anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren. Kiai nage ngomongna, wow. Tu zaman kuari mah masantren mah jekna sakola eta kiai huluna pantogeun habek tah kiai katiha gobrog kolot baheula urang sok dipantogeun katiha jak mah tilok ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantogeun deuk bae katiha buncunur ban urang budak kuari mah teh nyahoan buncunur lah asal aya kapanggih jeung kakana sing ada ya abah pantogeun katihan sia lalakon kerletik. Masya Allah. Tuh, anak kiai na bae geus teu daekeun masantren. Ku kiai na disakolakeun. Dina harti pek-pek bae eta mah hak masing-masing. Agama deuk dikamanakeun. Nu kuari berbicara agama melenceng. Teu masantren ya nu masantren mah satu suara. Tolak tilu. Anu teu akur sadunya teu akur kabeh. Kuanaon gua ditolak tilu jadi hiji sakolahan. Ceknya cenah aya dalilna ka diekeun dalilna buka tak kitabna atuh. Dicolok mata sia ku aing sia. Da kumaha teh? Ieu keur carita sebagian kecil bae dan lain sebagainya. Tah eta kos itu agama neuk di mana tuh riba jadi halal ku ari mah. Oh, di dalilan make jamul Jawa me sagala rupa. Di dalilan me kula barang anu ngahalalkeun bank teh ayeuna. Ieu make jamul Jawa mah bisaan di mana melesetna ieu sih. Balikan deui ku kula dibacana. Iya bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun harita. Iya bae bisaan ieu. Kan aya bener mah dalilna urang ge nurut.
barang tek di mana ye lain pagawean memeh dahar teh ngoreksi kos gitu teh kudu dahar heula aju nundutan pan barang dikoreksi teh oh salah ngagunakeun jamulna salahnya na ye koedahna ye ieu koedah anu kos kieu ye anu kunyana teu kapaham coret terus mana deui bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji ge bisa bae barang geus diduluan mah oh saralah karak wani aing ngadu jeung nyana ya tamplokeun jamul jawabna di hareupeun aing wani geus dikoreksi salah nyana kajen kuku mah ge salah ye ngan kuku disimpen we leutik tah eta aju kuari teu kapanggih di mana meureun aya mah geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah kitab lagi aya kuari mah jiwanian amat ngahalalkeun riba bang kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deukeut jeung jelema-jelema kara itu mani ngahalalkeun endek we ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyieun hukum mah kitabullah al-muta'alliq nu Allah sing hade lain nu nyana sok ngeunaahanan nyieun hukum wah ieu bahaya jasa tah kunaon eta wani sakola coba nu masantren moal wani nu masantren mah tah ciut agama ciut geus mah anak pejabat embung masantren anak nu susah paling ge masantren ge tilok telamat jatuh kabiayaan jadang derang ngaguling tadi ban togena acak-acakan dagang endog ya Pak Ismet mah jalan rarusak atuh ngaguling acak-acakan kabeh modal beak jeung endog-endogna kabeh kan nu dicarekan Pak Ismet sial Pak Ismet ye nya nu ragag Ismet nu dicarekan gara-gara jalan cenah teh anggeus aing dagang endog beak kabeh goblok teh Ismet je heuy atuh siapa bae ulah sok kabatur bongan nya cenah teu beres bae kababawa bae teu salah teu dosa Pak Ismet ngarekan atuh siapa bae sing bener naik sapedahna enggeus cenah teh ngaguling lah teu beres-beres jalan duit dari ka manakeun tuh enan kos kitu euy sia ulah sok nyaritakeun batur eta teh sing bener teu kasih sia tuh lah kali lah dasar teu beres terus bae masantren anak balik teu kabiayaan endog pareupeus kabeh